lawang sawarga teh nutup tapi muka. Lawang sawarga teh nutup tapi muka. Maksudna seperti anjeun dek numpak kendaraan, numpak bus. Buka tapi nutup. Eta teh lawang bus teh nutup tapi muka. Nutup keur ka jelema nu teu boga ongkos. Tapi sanajan keur nutup pasti dibukakeun da ongkosna boga. Terus boga karcis. Jadi ongkos teh hartina aya di anjeun jeung kuncina. Kunci sawarga teh aya di anjeun. Da keur anjeun. Meureun di dunya geus ngadenge anjeun. Yen Allah moal rugi lamun manusia teu ibadah jeung Allah moal untung mun manusia getol ibadah. Sabab anu bakal kena ku rugi jeung untung teh maneh-maneh kene. Di maneh ku maneh keur maneh. Sing goreng nu di dunya teh calon neraka wungkul heuh jeung calon surga. Duanana ge pancan aya nu jadi acan. Calon ngaranna ge. Dina alamna ge pan alam barja, alam wah ayeuna teh maksar. Maksar barja. Nepi ka hijabna. Ni sahabna di non teh di timbang. Cadi timbang. Bener. Bukan teh. Ni hisab tadinya teh. Jadi kuncina teh aya di kuring. Iya. Naon kuncina? Heuh bisa ngajawab. Nyaon pertarosanana? Tadi geus nyarita eta teh keur manusia sawarga teh. Manusia nyaeta manusia anu bisa ngajalankeun rel kemanusiaanana. Teh sawarga teh? Iya. Jadi nu rek ditaroskeun teh manusia. Tuh. Kuring dek nanyakeun ari manusia teh mana? So. Kapan ieu? Tama irungna. Irung. Ieu. Eta mah dadana. Dadana manusia. Heeh nya ieu leungeunna. Heeh. Leungeunna, dadana, beuteungna, kulitna, dagingna, tulangna, hatina, jantungna, pejitna, sukuna, na wungkul geuninnya. Heeh. Ai manusia mana? Ulu. Jero. Kayu. Oh di jero, cing sok korehan. Kalah modar da maneh dibongkar ka jero yang panggih jeung manusia. Astra jingga bingung dina manahna nanging emut kana purwa daksina. Purwa marang wiwitan. Daksina wakasan emut. Pang bekal ti Semar Badranaya meredih dina manahna agungna kakresan kagungan beres supaya dilancarkeun kuring hayang jeung hayang panggih jeung manusia kumaha carana gampangna hayang panggih jeung manusia ieu tinggali pagaweanana sabab hayang eces jentre ka manusiana teh tempo pagaweanana sabab setiap aya dat sifat asma apa mode ka pangeran heeh pan Allah teh jenenganana asmana heeh datna laisa kamitslihi syai'un sifatna Rahman Rahim apana kun payakun jadi jeung ngaraja radi. Manusia oge kakasih teh dan gaib barang nama itu dah. Jadi hayang panggih jeung manusia teh panggihkeun apana pagaweanana apa teh pagaweanana kumaha nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngaudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta sifatna manusia walah nya eta buktina dina gawe lamun pagaweanana geus kitu eta teh geus yakin katemong ti dunya keneh oge eta jelema teh calon surga dah
jadinya bakal jadi ahli surga.